Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa tahsyuruna biha bi ibadikas shalihin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ngiringan sadayana bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Karena dia tanya suara Ibu ya. Halo. Halo. Hai. Bu Araya. Udah ditarikan sehingga namanya. Kopi narada tipis jadi kurang tarik suaranya. Kali dia mah aya suara biasa. Manutara aya suara. Bapak-bapak. Dia mah kompak bapak-bapak. Alhamdulillah. Ibu-ibu nanti aya suara. Coba ibu wungkul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Kunaon? Panjang teuing. Ponokan. Mana resep rupanya? Nu ponok. Urang ponokan pengiringan sadayana wa ilhaman. Keluarkan suarana. Biasa mah ibu nu ngaluarkan suara insya Allah bakal sehat. Kudu diaminan sok ngaluarkan suaranya. Ari repeh wae mah ciri teu nama. Leres. Sok keluarkan suarana ulah eleh ku jeritan budak. Wa ilhaman al malaikati al muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Katalah ibu katalah bapak katalah terang kita doa naon henteu deh doa na teu katalar doa naonah henteu terang tapi ka surga hoyong leres. Urang wartosan ibu bapak keun sadeu acan kana Isra Mi'raj nu nembe teh doa
hoyong gaduh putra soleh bari pintar. Hoyong naon? Hoyong naon? Eta teu kuping sih kan. Doa hoyong gaduh putra soleh bari pinter. Doa naon namanya teh? Putra soleh bari pinter. Kurang tari 1, 2, 3. Eta sini nih ngulang kene panjang deui. Bapak doa naon Pak? Gaduh putra. Gaduh putra. Hoyong nu soleh, hoyong nu pinter. Hoyong nu soleh, hoyong nu pinter. Soleh. Kena nyamuk ya ngobrol ngaos sareng abdi kena nyamuknya. Ngi ngaulang wae kitu kumaha cai mah. Hok cai teh singkatan molohok mari ngaca. Da ieu mah sagala ge usum naon? Usum singkatan. Hok cai molohok bari supro. Naon supro? Suuk di jero, cilok aci dicolok, duren udah keren, jahe suami istri, suami eta ge singkatan, istri singkatan, urang Sunda mah sagala ge disingkat. Terang singkatan suami istri teu. Gaduh caroge. Gaduh istri singkatan istana surgawi milik ridho ilahi. Hebat dah. Hebat. Mun bapak hayang ka surga sing bener ngajaga istri, setuju? Balik deui, mun bapak hayang ka surga sing bener ngajaga istri, setuju Bu? Sabab istri mah istana surgawi milik ridho ilahi. Aya di suami, terang singkatan suami henteu deui wae. Esna semua, una uang, suwa, emna milik, dina istri, semua uang milik istri. Setuju? Beri tepuk tangan atau setuju mah? Asa dibelaan. Tawas diri sadaya. Jadi eta doa teh doa hoyong gaduh putra bari soleh. Komo di zaman ayeuna mah nya seueur marurang kali tapi teu saleh. Da teu cekap pinter bari teu soleh. Tecekap soleh bari teu naon pinter. Hoyong mah sampurna nya pinter. Teu cukup pendidikan anu sae tapi doa nage kedasar. Doa wisa kitu talar ka doa anu sampe. Kumaha da teu katalar ngan salewat ieu rugina. Raja Banggen saukur nyanak soca panguping mana molotov ngumpul tapi saya namanya anak nawan pulpen sarang buku cuma nyanak pulpen nyanak buku teu nah ieu anu ngajadikeun ustad-ustad jeung kiai-kiai nu ngajadikeun mubalik dina rajaban teu bener teh kajamanah oge. Lain rek ngaji kadang mereka nonton. Ini bisa ustaz kaset enggak? Kaset enggak? Dari sadayana. Nah namanya anak pulpen, anak naon, anak buku, kayak hasil nage jadi L. Urang ladang nguping ngungkul makin tusuk, tinu katuhu kabar, tinu kenca. Mata kerajaban unggal tahun tapi hasilnya aya. Ya hijaunya tengah roba nu ngeudeul salat anger ngeudeul, nu ngeudeul ngaji anger ngeudeul, nu ngeudeul tutup orang anger ngeudeul.
nu bangor anger naon bangor ya kesalahan di diri urang kumawi sakitu da teu katalar kumaha tuh eta doana tah pentingna di lembur aya kiai sareng ajengan beres ngaos ngan saumur salewat engke bubar enjing bubar taroskeun setuju teu aya ustad di dieu hari ustad teh singkatan usaha tara anak deres usaha nama tara tapi anakna loba pidung anak abdi ge putra teh 4 OTW 5 eta teh tilu kahiji alhamdulillah kitu da Allah ya laku batur dipanggil ustad usaha tara anak deres kunaon anakna deres da ieu kapan disasarung naon pangna disarung ih gampang muka gitu gampang mukana disasarung tos mudah-mudahan bae sanam sawang sulan urang maoskeun doa nu neme dikabul dijabah ku Allah turunan urang sadaya soleh soleha ayyuhal hadiruna wal hadirat ittaqullaha haqqa taqwa wa'lamu annal jannata u'iddat liman ittaqa faqad qala ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah sadaqallahul adzim. Sayyiduna al-mukarram guru-guru orang sadaya pangarusaha ajengan di haladir alhamdulillah pemimpin tawasul saliran jangkung agung buleut teu dihariwangkeun kurang dahar da loba ajengan gugungnya ajengan sok di dieu ajengan ari salirana jangkung agung insyaallah urang ilmu naon teh ilmu naon jalan pamijahan insyaallah masyarakat orang pamijahan moal kakeunaan ku fitnah patali ajengan sabab ajengan limpuh dalamun ajengan begung oke bakal kena ku fitnah ieu masyarakat teu bager ka ajengan insyaallah-nya ngersa ajengan di Kemuning rekan seperjuangan oge koring alhamdulillah ka kupingnya sampai kupingkeun koring teh anjeunna nu korina urang nu ripuna oh moal harus nama anjeunna oge nya bebetan saeugeus atuh koring lain gahampil matak nu dibacakeun Quran teh nu ku abdi name diaoskeun sami ayatna teh nu ku kori oge naon sami kadang sejal minut tengah os makia pokna make ku nampilkeun koring sagala padahal mah cukup bae ku ajengan murek ceramah daya Qur'anana mah sarua punten para sepuh mohon ayat Qur'anana mah sami nu dibaca teh tadi Al-Isra ayat sabaraha hiji nemekeun dibacakeun teh Al-Isra ayat sabaraha ayat hiji ngan nemek mah nu diaoskeunana lagamna lagam sakahayang ari nu tadi mah puguh aya aturan lagamna aya aturan nadana da teu sembarangan baca Al-Qur'an teh aya ilmuna tah tadi teh sanes ngumpul macakeun ayat tapi hakikatna mah keur nembongkeun ka hadirin sadayana tingali tina Quran aya ilmu anu aneh aya ilmu anu asing aya ilmu anu badi anu indah nyaeta ilmu lagam ilmu naon ilmu lagam anu urang mah tong bujeng ilmu lagam kadang mah lapan Quran nage seueur ti tata rajo leres teh tah kori teh ngobrol ngan ngobrolna ku ilmu
benten sapertos abdi dibayar dijelaskan tah kori mah langsung praktek didinya teh aya ilmu bayati aya ilmu hijaz lagam hijaz ros nahawan sikap ya teras sobat 7 lagam dina naon teh lagam qiraah Al-Qur'an urang mah teu uningan naon bayati naon nahawan lempeng-lempeng bae baca Quran teh ditemongkeun bagian daripada mukjizat Al-Quran. Muga-muga ahli Quran, ahli lagam Quran, ahli nada Quran teu kenging punah di alam dunia. Atuh nu parantos maoskeun ayat Al-Quran, muga-muga Allah maparing istiqomah. Oke walatra berkahna kami urang sadaya. Amin ya rabbal DKM kesepuhan para bapak, para ibu anu sami hadir, aparatur pemerintah sami hadir musim kuring dihormat. Moga-moga sadayana dilindungan ku Allah Subhanahu wa taala. Allah ngalusurkeun barokah kahirupan urang sadaya. Amin ya rabbal ayah terus pabalik saat tuang yang banyak tuang ngomongkan tapi ninggalin tetap kadieu. Hadirin para ibu bapak anu sami hadir, puja kali puji syukur disangakeun kadar tumah syakur dan seueur nampi syukur ka hambana. Moga-moga langkah perjuangan urang sadaya dugi ka ieu tempat ditampi ku Allah taala janten amal syukur. Amin ya rabbal omon nu maparin tuangeun mah nya hadir nya maparin tuangeun nya dekati mana ternyata aya ager aya polu aya bala-bala kan hakikat Allah nu langsung kuningan sanaos kapayun mah teu aya tuangeun mah ye di payun kan nu karek kumaha ngadaharna duka variasi hungko ye teu hiasan kitu nya ngan lamun hayangnya didahar kunut seramahan sing puguh ulah dina piring dihareup da moal didahar dibere mik jeung dibere jeruk rek kumaha daharna laras kitu. Lamun hayang didahar mah kudu dibungkus eta mah pasti eta. Oh cenah beda deui eta mah cenah tos aya yak teu naon atuh ari aya mah nu dihareup mangan saukur variasi supaya ka foto jeung ka kamera tah kesesana mah didahar ku RC. Terus nikahan dacan oh mohon ayah janda di dieu suur tuh cenah suur janda wios da geuning kitu saur urang Sunda mah janda teh tilas raos cenah kitu teu riweuh ari ka janda mah sekarang atunya saha bae hoyongna mudah-mudahan enggal tepang sareng jodohna nya amin anu sadaya amin amin ya rabbal alamin. Kunaon para diaminan ih meungpeung kumpul ari nuju kumpul kieu mah doana diijabah leres da deureun sadayana atuh urang sadaya sakedik urang ngadares sanaos tos nunginya biasana bubar talu sabaraha ieu rajaban ieu nyueunkeun kesepakatan di sadayana ieu nembe jam 20 hiji pas ya 20 hiji 00 hoyong dugi ka jam sabaraha ieu ngaosna jam 8 hoyong dugi ka jam 8 hari ini jam 8 ya. Ayo dua hiji. Jadi dua hiji bisa salapan ya. Hadirin sadaya, pilih panjang teuing mah diremenya, direm. Papan rem nya banyak. Alhamdulillah kesepuhan tuh melihat tuh sepuh pisan di usia 80 tahun saudara. Sepuh masih kene wah luar biasa, jag-jag angkat ke masjid, ngelehkeun nu ngarora nu masih kene jag-jag walingkas. Ya mudah-mudahan panjang yuswa sepuh. Hadirin para ibu bapak sadaya, Rajaban eta teh kurang Sunda mah dibasakeun Rajaban. Raja teh raja, ban teh ban. Terang Rajaban. Naon Rajaban? Oh rajana ban.
Tos lah urang geserkeun we saeutik aya setum di urang mah tukang ngalemes naon ngalemes jalan leres nurinjul oge ku setum rata leres gitu teu aya nu wani-wani ngalawan kana setum dah rata sadayana artina naon keun we ieu mah babaledogan kurajaban nu ayeuna muga-muga rasa urang sadayana rata bahwa urang sebagai hamba Allah Ta'ala nu wajib ngabdi ka anjeunana teu meunang ba'da rajaban aya nu boga rasa asa aing pangkolotna sok aya gitu rasa aing pangpinterna aya nu gitu rasa aing pangheulana cicing di ieu lemur nu sejen mah pendatang kabeh nepikeun ka sombong teu kenging da hakikat nama sarerea ge pendatang leres teu da urang mah lain makhluk dunya hakikat mah makhluk akhirat minallah sumping ti saha ti Allah ilallah kege bakal balik deui ka saha akhir manusia mah mulih ka jati mulang ka asal kembali ka Gusti Allah inna lillahi wa inna ilaihi bade maut sadayana jong teh hareuna oh atuh di pangaosan ke serimpulnya sok pati tapi dari alim-alim ge maot mah pasti leres gitu kan pedah abdi sok kemut kieu da Gusti mah maha adil ya Allah mangga we nu sarepuh heula kitu ngingwakan anom dari nu sepuh mah teu aya antosaneun kajaba naon maon ari nu anom mah aya antosaneun ngantosan naon sepuh leres kitu tapi da teu kitu maot mah pantes sumping kanu anom pantes sumping kanu naon kanu sepuh nu mawi abdi ge pasrah ya Allah mangga bade nu sepuh heula ngantunkeun mangga ya atanapi bade ibu-ibu heula nu sepuh mangga bade bapak nu sepuh mangga mung pasrah abdi bade ibu bapak ti payun mangga abdi ti pengker atanapi abdi ti pengker ibu bapak ti payun bade nu mana nu kahiji nu kadua bade ibu bapak ti payun abdi ti pangker atanapi abdi ti pangker ibu bapak ti payun geus bingung deui wae bakat ku aralim ya teh maotnya daras kitu urang pangna ali maot can siap amal umur namahan amal can namahan maca Quran ngedul keneh salat ngedul keneh sedekahnya ah keneh ari maot pasti kakubur eueuh nu maturan kajaba amal keung urang teh maot mata kaum boro jagjag sapertoskeun kieu kana maot mah alim nu tos ngagoler di rumah sakit teu bisa balik kajaba dibalikeun teu bisa diuk kajaba didiukeun bahkan geus teu bisa ngomong-ngomong acan di harewosan gerak naon we atuh godeung alimeun laras kitu sok mau atuh urang masih keneh sehat mudah-mudahan baik panjang yuswa amin ya robbal para ibu bapak sadayana rajaban teh etanya hiji tah catet rajaban teh paranti ngalemesan naon jalan tah ayeuna urang ge urang ngalemesan hate urang ngalemesan hate ulah aya nu asa sambi sadayana urang teh makhluk saha makhluk Allah teu aya nu paling mulia di manusia kecuali nu paling takwa ka saha ka Allah ajengan leuwih mulia ketimbang masyarakat biasa teu jadi jaminan ajengan ka surga teu jadi jaminan masyarakat biasa ka surga tapi pasti bakal ka surga adalah jalma-jalma nu takwa ka saha kaum ari abdi dan tukang ka masjid ciri abdi teh takwa teu meunang diakukeun sabab nu nilai takwa
pada hakikatna saha nu ngalilin takwa teh saha Allah. Ketika diri urang amalna cicing dina takwa lalu diatur-atur ku diri sebagai manusia nu bertakwa tiasa janten dicorek ku Allah tina deretan jalma-jalma takwa. Salah mun diakukeun ku diri urang pang takwa di hadapan saha Allah. Insyaallah bubar tina rajabanu ayeuna mah rata sadayana ngaku sebagai hamba Allah dapakna sapartoskeun kitu anu tugasna ngabdikeun diri ka saha ka Allah. Tujuanna di alam dunia dihirupan ku Allah supaya ibadah jeung ngeurkeun beda amal soleh. Mudah-mudahan para lingkar sadayana tabab manah tabab batin. Dan geuningan upami ningali mah urang ningali sejarah Kanjeng Nabi bade balik satu acan balik bade balik aya dua riwayat menyaurkeun yuswa 4 tahun keneh aya menyaurkeun yuswa 10 tahun ujuna ngondoma Gusti Rasul dibelah naonna dibelah dadana. Terus ketika Gusti Rasul bade Isra Mi'raj dibelah deui wae naonna dadana diberesihan manahna. Eta pangkat Gusti Rasul, pangkat Kanjeng Nabi anu ti ditu ge sanes ruh bahasana tapi nur Kanjeng Nabi naresta. Tapi menuju balik menuju bertemu Allah Isra Mi'raj dibelah naonna dadana. Tos dibelah dadana cukup dibelah henteu aya riwayat menyaurkeun lebetanana atina dikeluarkeun mun ayeuna makan basko ku malaikat dicuci diberesihan ku cai jam-jam cai naon cai jam-jam atos ngaeureun cai jam-jam atos aya nu daca. Mudah-mudahan tiasa langsung ngaeureutna tina tempat ngocorna sehingga urang tiasa sugi ka Mekah. Amin ya rabbal. Bapak-bapak sadayana kantos ngaeureun cai jam-jam. Teu acan. Haye teu acan. Teu peurieun ka Mekah na teu acan, atuh ngaeureun cai jam-jam. Sateu acan ngaeureun cai jam-jam teh ngadoa heula. Aya doa nya. Tuh, nu tadi mah doa naon tadi teh? Nu tadi geuning doa naon? Hoyong anak soleh bari tong borokan doana karena judulnya geus poho. Tah ieu barobe hetenya bubar poho. Apa nya? Tos ngan diwakilan teh ku ajengan di masjid doa teh. Tapi mudah-mudahan walatra we ijabahna mah kangge sadayana. Jadi doa teh kanu nami para sepuh. Jadi sadaya doa teh aya jurusanana, nah ieu nu prayogi kurang diperhatoskeun. Teu kenging sembarangan ngadoa termasuk bade eungeun cai naon? Cai jam-jam. Kumaha doana teh geuningan? Aya nu katalan, cung ibu nu katalan, keun we ieu mah tenang ngaos tenang. Dan cenah dugi ka jam 8 enjing ngaos teh. Kumaha MC we kuring. Aya nu katalan doa ngaeureun cai jam-jam. Henteu katalah, aya bapak nu katalah. Saha nu katalah? Ini keneh. Keun atuh urang wakilan deui wae nya, doa nu tadi diwakilan. Ayeuna dinaonan deui? Diwakilan deui wae. Mudah-mudahan ka surga ge diwakilan. Moal diajak sadayana mun ka surga mah nya. Allahu Akbar. Urang teh beunghar geus diwakilan ku batur. Doa ge diwakilan deui wae ku saha? Ku batur. Sok sieun ka surga ge dinaon deui? Diwakilan. Tos Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Katalah henteu cai jam-jam teu gaduh ya doana ge teu naon deui teu terang. Hadirin sadayakeun be atuh eta mah dalangki ngaeureun cai naon mah cai jam-jam ngan doa sehari-hari pawayahna singkat lalar. Urang barang sueunkeun ka Allah teh sikumu jurusanana bade nyuhunkeun naon ka Allah teh? Bade nyuhunkeun rezeki, doana nyuhunkeun naon? Rezeki. Bade nyuhunkeun jodoh, doana nyuhunkeun naon? Jodoh. Doana teh hayang salaki teh bageur, doana kana
Jadi doa teh gaduh jurusan masing. Awas mobil angkot di Tasik ya 01 Ayu Pari 02 kemana Hanyanto 03 Kawalu 04 Mangkubumi 05 Dehyang 06 Lewi Dahu 07 Karang Resik 08 Cilema 08 Cigere 010 Kagobras Kagagerno lalapangan kade ibu beli bade Kagagerno ternyata di Pancasila malah naik 05 dugi mua Kagagerno kamana atuh duginan aja dia ibu bade ka Jakarta lebat ka Pulau Budiman da cakep di dinya aya mobil ngaberes tadi dinya maitos bunga we rek ngalogok incuk ka Jakarta geuning cenah loba mobil teh ngajajar geuwat we naik ge we calik ari teu apa jurusan maklum da tukang ngaos pas ge teh langsung beureum araresan wayah ieu deui naekna teh bugah-bugah teh subuh geus dieureun tah ku kenek jeung ku supir Solo eta ngamek ka kondektur naon kuring rek ka Jakarta kalah dibawa ka mana ka Solo anu salah supir kondektur apa urang penumpangna salahna naon naik teu apal jurusan begitu juga doa pada sepuh teu dianggap sepele sama kurang jantan sepuh gara turunan ketahuilah nu bakal nyarengan putra urang selamanya dunia bahkan nepikeun ka akhirat lain diri urang dan diri urang mah bakal lanjutkeun tapi doa urang jantan di urang kedah diyakini dipercanten kurang urang maduka isuk pageto bakal ngantunkeun alam dunia teu terang leres do nu nyarengan putra urang teh doa Numawi doana sing sae kali putra teh. Upami hoyong sae doana sing terang jurusan naonna doana ulah-ulah doa. Ya coba. Ieu leres henteu. Keun ya tino aja ngaos teh ya. Urang teh nuju mayunan sangu bade mam. Katos rojaban teh nya. Aya tos rojaban besok diajak naon? Mam, biasana ya, biasa. Diajak naon? Asal dia biasa anda, terus dapat diajak mah, terbiasa, karena itu biasanya biasakan. Pada mam orang teh sangguna piring, saur orang teh Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Doa sanes, pertarosan doa sanes, doa. Eta dianggap badai imam leres atau pilepat cik malaikat aing liur gitu mana rek nyatu tapi doa rek asup ka WC di jabana ge teu jadi da salah jurusan leres urang teh badai bobo ayeuna tos ngaos teu sok capeknya ngaos mah capek benten sareng shopping masa dijieun teu naon capek calik na tempat ngaos sok rasakeun ibu-ibu ge nu kedah nama emok geus harila komo ni ini mah geus ribut ya geuningan nu geus nyangunya katingal kerudung geus nyarengso gitu nya pada ti bumi mah Gusti anu agung meningkat dirapi-rapi ngacana ge mah satengah jam eta bedak jeung lipstikna kapan geus loba kacau aya mah Naga tingali aya lipstik kana irung segala. Akibat naon lami teuing di tempat ngaos, perasaan lami teh tos ejegeler. Tos emok sila, tos sila jam hujan. Oh tinggal disakan tuh diribut. Tos diangkat bahkan aya pamegat nu emok segala. Padahal nu emok mah saha? Saha emok? Istri nusila pamega bapak jeung istri mah kana naon emok
ya kedah emok. Kunaon pangna istri kedah emok sabab lamun istri silah bahaya kayak gumujeng. Sakinten lamun seungit palpah lamun naon bau kira-kira apa eta si ibu teh seungit apa bau repeh berarti sae ngajaga rahasia ngan loba nama cenah ieu mah bau tapi da bau oge pantes teuing bau nama teuing bau naon bau ge pantes rek teu bau kumaha dicuci unggal poe di poe tara baju ge naon bau matak ibu mah supaya rapat ulah naon sila tapi kudu emo bapak kedahna sila teu kenging emo dalamun bapak emo kadempet ribu tah kitu tos takaranana hakikat di Gusti Allah ngan ibu-ibu loba nu salila katingali ku abdi oge aya nu robah teh cikeneh dirin sadayana canggel cenah keur mah eukeur punten pisan punten keur mah eukeur emok teh ayeuna mah geus wirang cemar aya emok teh duka abdi mah nyebat teh emok geus cemar maka ibu-ibu ge alih bisa kompet daunkeun nu biasa sok emok ge jadi naon eta alih bisa kompet daunkeun sehingga Allahu Akbar di dia mah teu aya bang emok teu insyaallah aman sadaya teu garaduh sameta garaduh aya eta nu ngacacang kabeh ngirim video ajengan rajaban muludan teh atuh ulah sok kabahas wae bang emok kajaba mun ajengan rek mereng ieu eta aya nu pidato kitu saha ibu-ibu ngobrol teh geuningan kitu siga ceun mah siga nu bener lepat kedah nama bilih resep keneh gara-gara kamadorotan DSB naon DSB teh dan sebagainya teu kudu teu narima kana hukum tarima abdi teh teu acan tiasa liren da basi keneh peryogi keneh abdi teh madarat hoyong mah tiasa liren kitu tah doi bla 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 kana bibirna loba daras kitu ajengan mah di mana-mana ngawartosan naon margina kewajiban mun ajengan repeh dituntut jaga di hadapan Allah ajengan hebat sholatna hebat puasana hebat doana gagal ke surga ketika ningali pamungkaran diantep ku dirina teu ngomong-ngomong aja hartos rada jempling ka dieu mah kitu hadirin sadaya ingkar mah dina mana najan dilakonan ku diri Gusti abdi teh masih keneh midamel kana hal ieu abdi uninga piwurup tinu jadi guru-guru abdi di mana-mana bahwa jalma nu nuang harta riba moal dibeungharkeun ku Allah jalma nu nuang harta riba bakal dibere panyakit kulit nu moal aya obatna jalma nu nuang kana riba moal dibere katenangan hatina jalma nu nuang kana riba moal dibere barokah dina rumah tanggana terang abdi teh Gusti namun abdi teh madarat ari madarat mah dihampura ku Allah oge ngan ulah nilikmatan ulah naon nilikmatan tapi nu hadir rajaban mah mudah-mudahan ulah mau kada bagus lamun sultan amin ya robbal nah segitu para ibu para bapak sadaya jadi Gusti Rasul ge dibelah naonna dibelah dadana dibersihan naonna mana tang urang ge kena bersih mana teh komo teh sepuh mah punten nging di kotoran ieu mana urang sadaya naon margina kacilakaan kangge urang naon nu sok kotoran mana hadirin sadayana nu sok kotoran mana teh seueur hiji al kadib kadib teh bohong ibu sok ngabohong bu kunaon ieu ngolohong ieu diri moongan nyebut Pak Emok oh diri sadayana ibu kantos bohong
sabaraha kali tos teu kaeta bapak kantos ngabohong kantos sabaraha kali tos teu kaeta deui wae penyakit hati tanu ngotoran hati teh hiji naon bohong. Ibu-ibu hiji waktos nyana lancingan caroge bari dicuci sateuasan dicuci tadi kodokan heula eta aya artos 100.000 kira-kira eta artos 100.000 teh biasana langsung disangakeun ka caroge atawa dianggap buruh nyuci wae dianggap buruh nyuci apa disangakeun ka caroge dianggap buruh nyuci atanapi hiji waktos mah ibu ngodog saku aya kapreogian aya hartosan dipilarian we dompet tunjangkan caroge ka penak nyabut 50.000 teu pira nyabut teh sabaraha 50.000 nyanak tunjangkan caroge teu wawartos kira-kira eta dosa kana pinter dosa teu da tinu caroge cenah ieu mah panginten tinu caroge mah halal ari teu wawartos mah tetep dosa maling eta hukumna laras kitu kade tak bohong panyawat dina mana teh sok aya naon bohong nu kadua panyawat dina mana teh sok aya sombong naon cenah sombong rasa maneh nu beunghar dina Quran abdi mah meneliti sadayana nu kapenak ku abdi dina Al-Quran kapenak hiji aya jalma sombong gara-gara harta jalma sombong gara-gara harta dina Al-Quran digambarkeun aya si Qarun saha si Qarun di zaman sahiruna si Qarun zaman Nabi Musa inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi itu Qarun di zaman Nabi Musa anjeunna dipapain Al-Qudus gudang-gudang harta nu luar biasa seurna tapi gara-gara kasombongan anjeunana hartana seet dilalapkeun ku Allah bahwa sabna bihi wa bidaril ar dilalapkeun diri jeung harta kekayaanana bahkan bumina ludes seet harta si Qarun gara-gara naon sombong penyakit naon eta hate hiji tak kade di dia aya nu beunghar di dia aya nu beunghar insyaallah beunghar sadayana nya boga beheung maka cengha beunghar sadaya peupeuje kabeungharan moal dibawa maot laras kitu bumina mewah ya hartana seueur upami maot eta punten bumi nu sakitu mewah jeung megahna dicanak teu kendaraanana seueur ngantungkeun alam dunya hiji bae dicanakeun teu nu tangtos dicanak mah amal teu kenging sombong teu kenging sombong bahkan bakal direbut ku ahli waris harta urang teh direbut ku saha ku ahli waris da gitu hadirin sadaya ya sombong dua Al-Qur'an kapenah aya nu sombong teh gara-gara dipaparin jabatan luhur pangkat jeung jabatanana sombong dina Quran aya kisah aya carita Fir'aun saha cenah Fir'aun gara-gara sombong kumaha nasibna sadayana pada uningan Fir'aun itu ketika manehna ngaku jadi pangeran qala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula dilalapkeun disiksa ku Allah taala maut lagi di mana di laut jasadna diabadikeun dugi ka ayeuna supaya jadi contoh dua kayak dicek ya ulang kalurutan tilu aya deui jalma sombong teh gara-gara dibere ilmu loba jadi kiai ilmu loba nu pada akhirna tina ilmu jadi sabab sombong ka surga moal nu sombong moal ka surga aya nu kaopat gara-gara kakasepan jeung kageulisan kasep teuing geulis teuing nu pada akhirna manehna gumasep jeung gumelis
poho bahwa kakasepan jeung kageulisan teh titipan ti saha ti Allah jadi sabab sombong silakan ta eta panyawat naon panyawat hate kumaha nasibna jalma sombong di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngumumkeun la yadkhulul jannah moal pernah asup ka surga man kana fi qalbihi jalma dina hatena misqala dzarratin minal kibr aya saeutik bae sifat sombong. Namawi kurajaban mudah-mudahan rata sadayana ngangkeun hamba Allah pada akhirna papinter-pinter ngabdikeun diri ka Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Daeta bersihkeun naon? Bersihkeun hate. Lah dasar penyakit mah bla 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 no geus panjang teuing. Darajaban panjang teuing mah geus lieur. Ilmu ge geus moal asup. Urang mah setengah jam gak kerasup kana hate. Leuwih teu setengah jam mah ribu. Komo aku aja dahareun geus beak. Tos naon atuh ubarna jengan ubar penyakit hate teh naon seueurkeun bae seueurkeun naon istighfar. Yo urang istighfar sadayana astagfirullah mudah-mudahan dikabul ku Allah. Bahkan ayat raja na istighfar kuninga raja na istighfar untuk sok atuh saumur hirup sugan sakali dibaca ngiringan sadayana bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kopi heula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kataran eta doa tadi teh kata lalar ya urang Gusti nu agung hoyong ka surga pantes teh ieu teh apa doa ka surga tayeu cilaka 12 teh urang ka surga hoyong tapi amal teu pantes dumawi kapungkur mah para sepuh sok ngadawamkeun doa ilas tulil leres teh ayeuna mah geus teu pati dibaraca ayeuna mah eta doa ilas tulil teh kieu dongengna caritana teh ka surga mah hoyong ngan ningali amal teu pantes kana neraka teu sanggup ka surga mah hoyong ngan ningali amal sedekah eta nu disambut teh tadi aya dus lewat aya kenceleng lewat nah saku teh 100.000 50.000 20.000 10.000 2.000 kira-kira disambut kena kenceleng nu mana 2.000 itu kira-kira eta 2.000 pantes teh nganterkeun ka surga boro-boro nganterkeun ka surga nganterkeun ka Pancasila ge moal nepi eta 2.000 teh leres teh tapi teu ngurangan hate teh anger we hayang ka mana leres kitu hiji eta teu pantes tina bab salat sok urang baca keun mah ieu mah nya ngaos teh asli abdi teh ngaos rajaban tapi naoge dan sape hadirin sadayana bilih benten kawas balik batur nu kerajaban da abdi mah niat ngerek ngaos patak ti awal mau dicatat ilmu wungkul tak hadirin sadayana nu kadua geser kana salat
sugan ku salat pantes teu diri kuring ka surga sok pariksa salatna ti mimiti niat tah bener teu niatna da salat teh kudu puguh naonna niatna cik niat salat maghrib kumaha breng sadayana usolli adaan tah eta mah tos kenging para kiai tos kenging para ajengan eta teh upami dibahas mah ilmuna teh aya 7 bab dia teh ilmuna aya sabaraha 7 bab naon teh bab niat teh nemeh niat teh hakikatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan 7 tah kedah terang naon niat teh kumaha hukumna niat di mana tempatna niat serta 7 uningan nu 7 teu urang teu uningan nu 7 na ieu ari niatna sok kira-kira yakin benerna apa masih mang-mang benerna tuh lamun salat niatna teu bener kira-kira sah teu salatna lamun salatna teu sah rek kumaha makbul salatna mun teu sah teu makbul rek kumaha majur diganjar pun keung teu tah kitu komo ibu-ibu sok salat di bumi cung sok salat di masjid tara aya saung alhamdulillah bapak-bapak mas biasa di masjidnya saya sok di masjid mudah-mudahan jadi ahli masjid ya masjid jadi kendaraan yang waktu nyukang siratal mustaqim nu teu di masjid mah ieu mah imah sih dari jembatan tapi eueuh caritana imah jadi kendaraan nyukang siratal mustaqim lamun masjid mah aya caritana tos bapak-bapak mah dihitung aman lamun aman ibu-ibu ya nu sok salat di bumi kira-kira lamun salat teu mayun ka kiblat sah teu salatna weh deui jawab sing tarik lamun salat teu mayun ka kiblat sah teu salatna teu ibu-ibu sok salat di bumi sok mayun ka mana yakin pernah teu di bumi ngukur kiblat halo kantos di bumi ngukur kiblat tuh kumaha tuh apa amat mayun ka kiblat di lebah gitu ari ngaran di lebah gitu eta pantes kana benerna pantes kana salahna aya aturan ilmuna teu ngukur kiblat aya sanu terangeun ajengan kedana mah panggil heula Pak Ustad Arif ka bumi pangukurkeun kiblat abdi teh sok salat di bumi sok sieun teu nyang hareup ka mana najan diomongkeun mustaqbilal Ka'bah 1 derajat saja urang ngageser ke arah kiblat maka kamakana 100 km jauh dari Ka'bah coba ku salat urang kitu ieu namanya hiji bab niat ditamahan mustaqbilal kiblat pantes teu benerna salat urang pantes benerna pantes salahna geus satu urang lempengkeun eta salat nu kitu patut pantes teu nganterkeun diri urang ka surga pantes henteu ngurangan teu hayang ka surgana geus geus we ka neraka we abdi teh kitu henteu anger hayang ka mana kakara 2 bab sedekah teu pantes nganterkeun diri ka surga salat ge teu pantes nganterkeun diri ka mana ka surga teu pantes teh lain salatna salat urangna nu teu ngangge ilmu leres gitu cing atuh sugan bae ieu sugan bae urang ka surga teh dina sabab bab puasana osok puasa terang naon puasa tuh terus bingung deui wae dacan syarat-syarat ditarimana puasana wae teu apa puasa apa naon kitu wae gitu kira-kira eta puasa nu kitu pantes teu nganterkeun diri urang ka surga ieu urang umur geus kolot awak geus bau taneuh kana maot geus deukeut tapi ibadah masih keneh lalawora teu pantes ka surga tapi hate hayang ka mana ka surga matak doana geus sepuh kapungkur mah kitu setiap ba'da salat Jumat kekeleuweungan
disebutkeun sam'ah teh ya. Sam'ah teh tos teu pati dipake ayeuna. Rajen gak dipake da loba khotib dadakan, loba imam dadakan, loba ustad dadakan ayeuna mah. Rajen mata sam'ah sila si kehe teh. Naon sam'ah teh? Al-Fatihah 7 wangsulan, Al-Ikhlas 7 wangsulan, teras Al-Falaq 7 wangsulan pada Jumat teh. Anas 7 wangsulan, teras maos Ilahilas tulil 5 wangsulan. Kapungkur mamali tarti Jumatan teh kitu leres teh. Sabada Jumatan osok kitu tara di dieu. Tugas henteu lain di dieu ngumpul geus di mana-mana. Sam'ah teh geus teu dipake. Rajeun aya ustadan, loba aya nama ustadan. Jadi ustad ngadadak, pedah pinter ngomongna, asawe pang ustadna. Oh cenah batur sok maca sam'ah. Rajeun maca sam'ah bari sila eta si kehe. Maca sam'ah mah kudu saperti keur salat. Anger posisina kitu. Halo? Artina Gusti nu agung ieu amal teh teu pantes nganterkeun urang ka surga. Tas sepuh maka pungkur punten. Yang mau dibaca mah amal urang teh seueurnya. Maca Quran dan lain sebagainya osok baca Quran. Tong bujang nguping ke ngaos Quran sapatos aya lagaman meme, aya kalana tajwid jeung makhrajna oge nan urang teh teu parugu. Bahkan bacana ge masih ngerti tarajo. Terus gitu. Kira-kira eta maca Quran kitu patut pantes teu nganterkeun urang ka surga. Keung teu tak iya sigana anu jadi sabab urang sieun maot teh leres. Quran teh kapan kedah tartil warotilil Quran tartila. Maca Quran kudu tartil, kudu puguh tajwid makhraj jeung sifatul hurufna. Ari urang maca Quran teu pernah guguru bade kumaha. Leres gitu. Keung teu komo awak ieu umur geus kolot ieu kulit geus peot, leumpang geus rengkon. Geus deukeut kana maot. Ari maca Quran siga anu ngalelewean Allah. Keung urang teh. Tah kapungkur mah sepuh baca doa teh Ilahilas tulil. Tiasa teh. Sok urang sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kaluarkeun suarana. Ilahilas tulil firdausi a'la wa la aqwa sana diri teh sepuh bari nangis nya ka surga hoyong ngan teu pantes da amal urang tah ti abdi jurusna hiji upami para sepuh tos sadar kadinya kana kotorna diri jeung teu pantesna diri jadi ahli surga ku amal dipidamel ku urang sadayana milarian ilmu ujug-ujug bab salat bab sanesna hararese naotak geus lima geus teuas abdi pesan teu kenging alpa tina tempat naos. Naon cenah? Teu kenging alpa tina tempat naon? Di dieu aya tempat ngaos hadir terus kana tempat ngaos. Sing dugikeun kan dijadikeun saksi tanah, karpet, keramik, kantong, benda-benda macam ieu sing nyaksi ka diri urang bahwa urang sebagai ahli masjid, sebagai ahli pangaosan engke ngadalieuna gampil di hadapan Allah. Kunaon salat maneh teu bener. Ya Allah ilmuna teu acan dugi
jalma nu ngomong candugi mah geus berangkat geus berjalan ari mane sok ngaji oh sok Gusti samingon sakali kamu sholat al munawaroh ngan elmuna teu acan dugi ka bujang seep yuswa insyaallah dihampura kunaon maca Quran mane teu bener Gusti abdi teh sanes tara maca Quran sanes tara belajar abdi osok belajar samingon sakali kamu sholat al munawaroh namun elmuna teu acan dugi nu mawi abdi ngaosna teu acan leres hoyong malaras mun kitu mah dua pahala nang ti Allah dua pahala lagi beda jeung jalma nu tara ngaji tara ini ka pangajian maksakeun maca Quran bari salah maka laknat Allah nu bakal sumpi sami sareng ngalelewean saha Allah Al-Quran teh kalam saha kapan kalam Allah aya aturan bacana urang macana sakahayang tah eta cilaka diri urang titik tah sakitu istighfar kangge barang kotor na hate nyaeta ku cara naon istighfar titik nu kadua dina surat Al-Isra ayat kahiji nu tadi diaoskeun ku qori di awal eta nuju nyarioskeun perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suratna surat Al-Isra isarah karena sholat eta teh ya Al-Isra teh coba Al-Isra surat ke sabaraha 17 surat ke-17 beres Nabi Isra Mi'raj dipaparit oleh Allah sholat sabaraha 17 rakaat tuh isarahna sareng surat Al-Isra surat ke-17 ayat kahiji nyarioskeun Isra Mi'raj anu oleh-olehna sholatna 17 naon rakaat ayat 7 poin mari tos sajam jelangkeun ayat 7 poin nu kedah kauningan urang patali Isra Mi'raj surat Al-Isra ayat kahiji hiji subhanalladzi naon nu kadua asra nu katilu bi abdihi nu kaopat lailan nu kalima minal masjidil haram minal nu kagenep ilal masjidil aqsa nu katujuh linuriyahu min ayatina 7 poin ieu sanaos abdi bakal singkat ngadugikeunana tapi mudah-mudahan ada manfaatna hiji naon si ibu bingungeun nu kahiji naon ceuk bingung urang ganti ku sunat nu kahiji teh saha naon cenah keluar dengan suara nu kahiji nu kadua naon hiji keluar dengan suarana naon tilu kasaha nu kaopat iraha nu kalima timana nu kagenep kamana nu katujuh naon tujuanna katalah cek bapak-bapak seberiji pak 7 hiji repek lagi hiji 2 ya bingung kene kurang ngapalkeun heula ngiringan sana hiji saha naon kasaha iraha timana kamana naon tujuanna katalah berang sadayana saha naon kasaha iraha timana kamana naon katalah sok ibu-ibu sareng mau nama rek ditilai nama ditilai geuteulah kopi nanya wios sanaos tos tiis tapi cek kopi jangan salahkan aku karena aku dingin karena sesungguhnya dinginnya aku karena dibiarkan olehmu jadi ibu kayak gitu baiknya jangan salahkan aku ketika wajahku banyak kokoloten karena banyaknya kokoloten di
wajahku karena engkau suami tidak memberikan krim. Terus gitu Bu. Betul lah, bismillahirrahmanirrahim. Itu naon? Kopi sunaya. Kayak, tapi insya Allah abdi mah susu mah teu pake resep ieu mah, da gaduh di bumi. Ieu we resepna. Siap Bu, siap. Sabaraha hiji? 7. Sok, 2, 3. 70 untuk ibu-ibu. Beri tepuk tangan untuk ibu-ibu. Ayo tepuk tangan sing lur. Berikan deh tepuk tangan untuk ibu-ibu. Anu tepuk tangan kecil bau kewek. Tepuk tangan magalur ya euceu. Tepuk tangan masih tarik kita ami sehat. Di sana ngapleng kita setruk gitu mah. Ada setruk. Tepuk tangan sekali deui. Aya kene teu daekeun tepuk tangan. Ya kunaon si bapak lamun dongi sok seueur pikiran. Ta eta teh supaya sehat. Dari keprok di bumi nyalirana bisi ngagaruahkeun ka batur. Sok ieu we ngararehe geuningannya. Ta eta teh nuju spor supados teu setruk eta teh. Tah ayeuna di pangaosan sok keprok. Coba urang di komando keprokannya. Tepuk tangan 1 kali. Satu kali, 2 kali, berkali-kali. Dia nggak dijengtek namanya. Alhamdulillahnya ini geus eueun dua ge bisa seuri. Mudah-mudahan ece mudah deuingnya ini mudah deui. Mudah deui mah. Insyaallah ka surga mah bakal naon? Mudah deui. Sing jadi ahli surga apa ya? Seberji teh sabar tadi teh. 70 sok si bapak. Pas siapa? Ulang erakeun ya banget ya. Ulang erakeun. 1, 2, 3. Saha naon kasaha iraha timana kamana naon tujuanana. 100 untuk bapak-bapak. Beri tepuk tangan bapak-bapak. Licik. Dari nama lamun telicik hese menang. Jadi ada sagara ge hayang menang teh kudu naon? Kudu benar-benar kudu licik. Teraskeun teh. Bapak teraskeun. Bahas hiji-hiji. Moal witi payun. Tah. Ibu tamatkeun, Bu. Nu witi payun bukan curi. Salamnya da Allah mapain halodo ya. Terus teh. Tamatkeun wae mangkani ieu teh 7. Coba lamun 7 teh hijina saja dan sabaraha jaman? 7 jam. Siap teh ngaos 7 jam. Ibu siap teh? Gede waduh. Hadirin sadaya. Urang papa hiji-hiji. Saha urang waler? Subhanalladzi. Saha di dieu teh adalah Allah. Saha? Aya urang-urang waler ayeuna mah. Saha waler warang waler di waler saha nomor hidupnya walerana Allah taros urang ditaruhna saha nomor hiji subhanalladzi teh nu maha suci teh saha dan Allah. Ieu Al-Qur'an teh ngandung makna nu luar biasa. Dugikeun ka muncul berbagai ilmu tina Al-Qur'an. Numawi diurang punten para sepuh aya disebarkeun pondok pasantren Sayyiduna Al-Mukarram kasepuhan ahli fikih ti Tauda kersana Kang Haji Soleh Nasihin anjeunna nyaurkeun ilmu agama nu pang jero-jerona ilmu agama nu jero digali hanya di pesantren. Hanya di pesantren. Detailnya pembahasan ilmu agama di pesantren itu luar biasa. Numawi hoyong hafal ilmu agama nu bener mah kudu naon? Pesantren. Kudu pesantren. Lain kudu jadi kiai, kudu jadi ajengan, kudu jadi ustaz, tapi kudu naon? Kudu pesantren. Cung ngumpulna di pesantren. Daya urang dia. Musibah. Kudu pesantren.
Atuh lamun putra urang teu masantren setidakna gaduh minantu santri. Setuju ente? Setuju ente? Santri mah karasa. Aya di payung kasep teh. Kasep mah nyago di sana. Hadirin sadayana tos. Nah, ilmu Islam teh, ilmu Quran teh luar biasa. Al-Quran itu kadang jalmi punten anu ngaos da teu pati lami nanaonan cenanya lila-lila teuing masantren baca Quran ngan saukur tajwid jeung mahraj mana beureun pirangku teu tamat sabulan lilana sataun ieu nu masantren mani tahunan mani lila punten pisan ilmu Quran teh suur pisan aya ilmu tajwidna ilmu mahrajna ilmu tajwidna di guarna jantan buku catatan sesudah 200 tahun Nabi wafat termasuk sakal baris titik di Quran di zaman Nabi Quran kaya titikan Al-Quran kaya harakatan jabar naon deui JR naon deui kasroh domah naon deui sukun di zaman Nabi mah Quran teu aya teu aya titikan, teu aya harakatan. Ari Quran di urang aya titikan. Aya barisan. Eta teh bid'ah. Aya titikan, aya barisan teh naon cenah? Bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Nabi mah teu aya. Teu aya. Aneh tah. Ayeuna loba jalma nu teresepen rajaban, teresepen muludan. Dalilna naon cenah? Bid'ah. Sabab teu aya di zaman saha? Di zaman Nabi, tapi si kehed eta si eta Quran nu geus aya baritan dipake jeung dibaca ku manehna. Padahal di zaman Nabi mah Quran teh teu aya naonna. Aya barisan. Terbawi kedah tamat. Ngaos Quranak kedah tamat. Sanes sungkul cara bacana jeung hafalna. Tapi kudu diguar ilmuna. Di mana diguar ilmu Al-Qur'an? Di pesantren diguar, dibaca dipelajari. Ngan kade ayeuna mah masantren teh kedah hati-hati para sepuh. Para ibu kedah hati-hati ayeuna mah. Seueur geuning kedah mah usum HP-nya ngadu HP. Seueur ayeuna mah pasantren palsu. Dibaca. Kiai Tasikmalaya nu santren alami ngabangun pesantren, mereka adalah pejuang karena menghidupkan pesantren. Tapi akhir-akhir ayeuna seueur jami nu ngadamel pesantren bukan menghidupkan pesantren tapi mencari hidup di pesantren. Matak akhirna ge kasus. Aya kasus nu boboh ka santri. Aya boboh mah teu naon. Ngan lamun leuwih mari weul. Terus teh bilih para sepuh nguping di Tasik aya nu kantos nguping moal disebutkeun ku abdi. Geuningan kieu teu hayang kuring mah rajaban. Dayang kuring mah muludan ngulum ajengan samahal-mahal ngulum ajengan sajauh-jauh ku dibayar nyiapkeun sagala rupa capek-capek ayeuna mah geus apal modalna geuning nu baru ka pesantren teh kitu punten pisan para sepuh ulah disakompet daun seueur di Tasikmalaya bukan pejuang pesantren yang menghidupkan pesantren tapi banyak pecundang pesantren yang mencari hidup di pesantren. Naudzubillah min malah santren itu pernah nyariin pesantren lain menghidupkan pesantren mencari hidup di pesantren ya seueur nu pada akhirnya terjadilah seperti itu. Naudzubillah min hadirin sadaya mudah-mudahan para kiai guru-guru urang sadaya diaping dijaring diselamatkeun ku Allah taala. Seueur ilmu patali Al-Qur'an hiji bab sakal tah bab tajwid ke sakedik ngobrolkeun bab bid'ah eta teh bid'ah tong bujang barisna Al-Qur'an pembukuan Al-Qur'an di zaman Nabi tos aya teu acan pembukuan Al-Qur'an janten mushaf janten teu aya di zaman Nabi ieu mushaf ieu Al-Qur'an disebutna mushaf Utsmani. Kenapa? Karena distempel dan dibukukan secara resmi disebar luaskan ke seluruh penjuru dunia di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Khalifah katilu sabada Abu Bakar Siddiq, sabada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, lalu di zaman Utsman dibukukan.
maka mushaf Al-Quran nu diangge di urang disebutna mushaf Utsman. Jadi di zaman Nabi terus dibukukeun tacan. Atuh pembukuan Quran teh bid'ah teh. Bid'ah teh. Eta nu sok ngomong-ngomong bid'ah eta diparake Qur'anna. Diangge eta Qur'anna. Dipilihan bid'ah teh sesuai jeung selerana dipake, teu sesuai jeung selerana wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Nu sok rajaban ulah disumang sabab sarua jeung nyumbang mungkarot. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah di dibantu aya begitu. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dina Al-Qur'an teh seueurkeun panjang abdi masihan konsep garis ageungna we. Da moal tamat tadi sadayana keur dibahas. Ngaleres da. Garis ageungna we. Nya pesepu mapirakeun teh kacerna. Al-Qur'an teh muncul berapa ilmu? Tidak Al-Qur'an muncul ilmu tajwid. Nama mad lazim kilmi musaqal muhaffaf harfi musaqal muhaffaf mad tabi'i teras deui mad silah ya idhar idgham iqlab ihfa itu di zaman Nabi nama-namanya belum muncul. Dacan aya di zaman Nabi tapi cara baca nama bener sesuai gitu muncul di zaman para ulama muncul di Al-Qur'an ilmu tajwid. Muncul dari ilmu makharij ya dina tenggorokan aya genep makhraj halak teh makhraj halak makhraj tenggorokan dibahas hiji-hiji aya tempat keluarna aya namina ilmu makharijul huruf. Tina Al-Qur'an muncul dari ilmu nahwu, muncul dari ilmu sharaf, muncul dari ilmu balaghah, meliputi 3 ilmu. Ilmu bayan, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ya, ilmu badi'. Nu mawi upami urang teu terang ilmu bahasa Arab ningali Al-Qur'an teh siga sami bae. Sapatos lapan nu sanes. Lamun urang teu wau kana Al-Qur'an nu bener, tuluy datang Al-Qur'an nu geus dirobah, pasti urang bakal nuturkeun. Upami urang sanes ahli Al-Qur'an. Contoh kapungkur dan nu ngarobah Quran teh geus aya ti baheulana. Di zaman Nabi tos aya nu mawi terkenal aya Musailamah al-Kadzdzab. Itu di zaman Kanjeng Nabi sadeacan Nabi wafat. Anjeunna ngadamel buku anu eusina disami-samikeun sareng Al-Qur'an. Disamikeun setiap surat. Aya surat Al-Kautsar. Nah Al-Qur'an mah inna a'tainakal fasholli li rabbika inna syani'aka wal diganti jeung Musailamah kuring ge bisa lain eta lain ti pangeran eta mah meunang Muhammad kuring ge bisa nya nu kitu nyieun surat Al-Kautsar inna a'tainakal jamahir fasholli li rabbika wajahir inna syani'aka wal kafir. Cobi upami urang teu uninga teu katalar surat Al-Kautsar tadi dirobah we kuno eta kira-kira bakal ngiringan percaya bahwa eta Quran mah masih bakal percaya. Dah hampir sami leres teu lamun ditinggali tina segi 8. Kunaon pangna dihukuman sapertos anu sami karena urangna bodoh. Tapi upami urang uninga ilmu badi', ilmu bayan, ilmu badi' jauh panggang daripada api 88 kenging manusia upami disamikeun 88 kenging Gusti Allah. Al-Qur'an mah geus nangtang ti baheula. Sok tah wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina faqtu bi suratin ya lamun maneh mang terhadap Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada nabiku kepada hambaku Muhammad faqtu bi suratin datang ke sasurat bae min misli nu sarua jeung Al-Qur'an. Sok datangkeun sasurat nu sarua jeung Al-Qur'an. Ya. Min misli teras wad'u syuhadakum lamun teu mampu kunyalira wad'u syuhadakum ajak sahida anjeun ai alihatakum ajak pangeran-pangeran anjeun ajak sobat-sobat anjeun ahli bahasa Arab ya min duni saliati Allah moal bisa pailam taf'alu lamun maneh teu mampu walam taf'alu jeung moal mampu deui lantrap kana fi'il mudhari itu makna dawam
artinya lantap alu moal pernah mampu ngadatangkeun jangankan satu Al-Quran, satu surat saja yang sama dengan Al-Quran moal aya nu mampu. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah. Sing-sieun atuh Allah. Halo. Araya. Ka artos. Tah kitu. Tina Al-Quran teh seueur disagil. Ararane urang mah baca Quran teh teu jadi tambah iman teu ngarti. Ih kapan jaminu ngarti man wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah teh tambah iman ka saha? Ka Allah. Ari urang mah dibaca ayat Allah teh sarua we. Sarua. Ngupingkeun nu maca Quran teh ngupingkeun nu nyanyi asa sarua we ka dieu teh. Urang pana kitu kotorna diri urang sadaya. Naudzubillah min widai subhanalladzi saha wal ranana Allah kunaon Al-Quran dikawitan ku subhana. Al-Isra nu tadinya ayat kain dikawitan ku subhana hartosna maha suci Allah. Dina Al-Quran kalam-kalam Allah upami dikawitan ku subhanalladzi atau nabi subhana ieu nandakeun bahwa sina pembahasanana caritana penjelasanana nuju ngajelaskeun perkara anu aneh nu luar biasa bisa jadi akal mah teu ngarti lamun teu dibarengan ku iman. Tah sapertos kajantenan Isra Mi'raj da ceuk akal mah teu ngarti. Teu ngarti Isra Mi'raj teh. Berang-berang teraskeun lagi berang bah. Saha Allah. Subhanallah teras saha naon? Naon? Isra Mi'raj ya naon teh warnana saha naon cenah Isra Mi'raj kasaha sami Isra Mi'raj kan teh Kanjeng Nabi iraha lailan wengi awas urang walar perjalanan Isra Mi'raj teh irasional cek akal mah teu kaharti batak ku Allah ge diisyarahan subhanallah maha suci Allah kunaon teu kahartina lailan kalimatun nakirah. Kalimatun nakirah tadullu ala taklilil muddah bahwa lapad lailan dinakirahkeun itu nandakeun sakedap waktosna. Isra Mi'raj teh teu lami sakedap waktosna sedangkeun perjalanan anu sakitu tebih para sepuh sadayana ti Masjidil Haram ka Masjidil coba itu teh langkung ti 1.500 langkung ti 1.400 kilometer perjalanan teh upami lumpak onta beureum onta merah teh ya kan onta teh beda-beda onta merah teh pangsaena di antara onta pangsaena di antara kendaraan onta merah teh nu diangge mas kawin ku Gusti Rasul menikahi Siti Khadijah. Cobi aya nu ingat teh ibu-ibu menang kali ningali nu kaset mah beda. Nah, bilang tukang asuh di bumi jadi udah teraresepeun. Arasan putra abdi di bumi kirang langkung 200. Putra abdi. Begitu deui. Uningan teh Gusti Rasul mas kawin ka Siti Khadijah sabaraha? Teu uningan. Lah, ieu bahaya ieu. Urang pamijahan. Kada uningan ya. Supados gaduh putrana teu dimurah. Gusti Rasul menikahi Siti Khadijah itu mas kawina diantawisna 20 onta merah. 20 naon? Onta merah teh kendaraan nu paling mahal di zaman harita. Sok ayeuna kendaraan anu paling mahal di urang. Abdi kamari di Tasik aya pengusaha di Tasik mulem ka abdi wengi Kemis tasaksina santi anu ngiring. Anjeunna nyarioskeun pun bapak uwih ngagaleun mobil nah on ngaranna teh 6363 gitulah. Teu apa ngaran mobilna oge nya di Tasik teh ngan hiji-hijina cenah nu gaduheun teh. Ieu hargana 8 miliar. Di Tasik teh mesa urang. Eta pengusaha dari Tasikmalaya. Eta hargana teh 6 miliar. 8 miliar. Tah upami teh mah onta merah pada saat itu termasuk kendaraan nu paling mahal. Taruhlah ayeuna 8 miliar anu di Tasik tapang mahal nya berarti 8 miliar kali 20 sabaraha
Hah? 8 kali 2 16. Berarti 16 naon? Tadi 16 miliar triliun ya. Berarti 1,6 triliun. Ibu, ayat teu di mas kawinan ku caroge 1,6 triliun. Daya hoyong hari di mas kawinan sakit. Coba ya. Punten yang didugikan ku abdi. Dari awal dugi ka akhir dia bukurna wungkul itu. Tara abdi tara ngaos dia ya. Di dia ya bukurna wungkul. Naon margina ya ningali sepuhnya luar biasa. Ya. Aya cayan yang bukurna wungkul itu didugikan. Nah, yang sadayana pokokna mah nu teresep bukur mah pokokna langsung nunutanna pokokna mah. Oh, saya nungguin ya teh. Iya. Daya anteng sadayana alhamdulillah. Cobi tah. Ngahormatan Gusti Rasul ka Siti Khadijah ka istri. Dugikeun ka ku kendaraan paling mahal, onta merah. Abdi ngecek onta merah, ternyata geuningan kunaon pangna mahal. Da ngalangkah atau jongkung agung itunya. Ya. Ngalangkah nobelan 2 meter bahkan langkung cepat jalanna teh. Nah, rajaban anu ayeuna secara tidak langsung mematahkan orang yang menyatakan bahwa Nabi itu orangnya miskin. Kaya Nabi teh. Lamun Nabi miskin, moal ngamas kawinan Siti Khadijah 1,8 triliun. Hartos? Kaya apa miskin kanjeng Nabi? Ketika Nabi di Madinah, Nabi ditangwisan ku malaikat Jibril seandai gunung Uhud. Terang gunung Uhud. Terang gunung Uhud. Itu teraskeun teh ini. Hah? 100.000. Mana MC mana MC na? Oh iya, teraskeun. Terangku. Duh, terang tos lemah tadi ka jam salapan. Jadi lemah deui ya. Diri sadaya pamang yang ngobrolkeun ilmu lah. Bade we teh bae mangan dipegat curi di jalan. Apa tos ketang anjing sakolanya? Libur. Lanjut atuh itu lanjut. Naon namanya teh naon? Namanya teh naon namanya teh? Mantap bareng. Ada ini bu, Gunung Uhud. Aya nu nyambung dia geus teu connect ya. Gunung Uhud mudah-mudahan urang tiasa ngadampal Gunung Uhud. Amin. Deuh, ka Mekah teh sanes ku artos, sanes ku naon? Sanes ku artos. Da seueur nu saleueur artosna teu nepi ka mana? Ka Mekah. Mudah-mudahan tanu ieu mah tiasa ka Mekah sadayana. Tiasa ka Madinah sadayana. Jadi ka Mekah teh sanes ku naon? Ku artos, da buktina loba, nu loba artosna teu dugi ka mana? Ka Mekah. Kunaon atuh ka Mekah teh? Ku pesawat. Pesawat tadi niatna ku teu nepi. Atuh minimal hoyong-hoyong ka Mekah kitu nya geus teh. Gunung Uhud teh panjangna 7 km. Ti handap dugikeun ka ujung. Dia da ari di Mekah mah di Madinah teu aya gunung anu agung-agung sapertos di urang. Gunung teh katingal aralit. Di Madinah bae nu gunung sakitu seueurna itu pangageungna teh eta hanya 7 km. Coba lamun Gunung Galunggung. Ti handap tina jangkarna terus kaluhur di kilometeran kurang ka ujung. Kirang atuh nepi langkung 7 kilo. Langkung atuh langkung ageung di urang. Kunaon dina hadis nyarioskeun tentang Gunung Uhud? Karena Gunung Uhud adalah gunung nu pangageungna nu aya di kota Madinah. Nu aya di kota Madinah. Nah, itu gesasan ngobrol gitu. Itu baru geus sayang balik sih kana teh. Ah, jadi sadayana. Dari gunung pangageungna nu aya di kota Madinah teh gunung naon? Gunung Uhud. Numawi Gusti Rasul seueur geuningan nyarioskeun teh Gunung Uhud. Gunung Uhud artinya bukan karena gunungna, tapi betapa besarna pahala nu dipaparin ku Gusti. Gunung Uhud ditawiskeun ka Kanjeng Nabi, lamun Kanjeng Nabi bade nabi siap Gunung Uhud jadi emas. Tapi teu ditampi ku Kanjeng Nabi, mata Gunung Uhud teh angger jadi naon? Jadi gunung. Ngandung arti bahwa Nabi bukan orang anu miskin, tapi Nabi adalah orang kaya.
Nabi teh orang kaya, cuman sederhana. Nah ini yang dituntut dalam Islam. Islam teu ngajarkeun miskin, Islam ngajarkeun sing beunghar. Islam ngajarkeun sing beunghar. Nu moal hadir sing bola beunghar sadaya. Binga abdi ningali nu ngaos, acukna sae, kerudungna oge naon, sae, emasna naon deui, heuceung. Binga abdi teh. Ulah nepikeun ka terjadi pantes ya teh madaeng ngaji ge bajuna butut. Kerudungna butut, emasna teu bogaeun, atak daek ngaji, kedana mah balalunghar mudah-mudahan sadaya. Da Islam teu nyaram beunghar teu Islam teu nyaram beung, tapi miwarang sederhana. Nah, jan beunghar tapi kada sederhana. Dipasihan ilmuna, haroyong beunghar. Haroyong beunghar. Geus penting ngalobaya mun kieu ye. Mun hoyong beunghar teu kudu mujung ka gunung muja ka sagara, neangan doa lieur ka mana-mana, kembali kana Al-Qur'an. Dina Al-Qur'an teh geus komplit. Geus komplit. Hebat ibu teh hebat. Nya jadi umat Islam nya getol ngaos nya beunghar. Komo ajengan mah nya ajengan pinter ilmuna nya soleh nya beunghar. Sae pisan eta. Dina ilmu balaghah, dina Johar Maknun aya disebutkeun badi' muqabalah. Ngumpulkeun dua mana atana pilangkung bari aya muqabalah. Tah eta contona teh naon we? Di antawisna ma ahsana dinu wa dunya jtama'a. Duh kacida saena nya sae agamana nya seueur hartana. Wa atbahal kufra wal aqlasa birrajuli. Kacida gorengna nya kafir, nya bodoh, nya miskin. Nya miskin, nya gedul ngaji. Nya miskin, nya gedul ngadoa. Nya miskin, nya ripuh. Kacida gorengna. Tapi mudah-mudahan ini ngobrol beunghar sadayana. Amin ya rabbal. Hoyong beunghar. Kali deui naros hoyong beunghar. Kumaha konsepna dari ikhtiar nama insyaallah atos sadayana leres teu? Konsep batina Islam ngajarkeun meunggah sing beunghar supaya naon? Supaya urang teh teu pepenta ka saha? Ka batur minimal aya bekal kangge ibadah urang. Da jama miskin mah ngariweukeun saha? Batur. Bedieuna ngariweukeun mitoha. Leres kitu. Coba lamun urang beunghar, bekal kangge diri aya atuh bisa masihan ka saha? Ka batur. Leres kitu. Islam ngajarkeun jalma di dunia teh aya 4 tipe bab harta. Aya untung dunia, untung akhirat. Naon cenah? Aya zaman usaha teh untung dunia, untung akhirat. 2 aya nu rugi dunia, rugi. Nu kadua naon? Rugi dunia, rugi. Anu katilu untung dunia, rugi akhirat. Nu kaopat rugi dunia, untung akhirat. Jadi sabaraha? Hiji untung dunia, nu kadua rugi dunia, nu katilu untung dunia, rugi, nu kaopat rugi dunia, untung. Cing mun ditaros urang hoyong nu mana? Nu kahiji, naon nu kahiji teh? Kira-kira upami untung dunia, untung akhirat Allah bendungal. Moal justru Allah maparin konsep. Anjeun sing beunghar ku harta bari diangge bekal ibadah jeung ngabela agama Allah. Tingali surat Fatir 28:30. Ayat teu Al-Qur'an surat Fatir. Aya we nami teh beres. Ayat 28:30. Lamun hayang beunghar usahana geus bener, ya hayang beunghar niatna diangge bekal ibadah jeung ngabela agama Allah, maka 3 poin tah nu kudu diamalkeun ku urang. Hiji, yatsluna kitab Allah. Setiap hari teu kenging kakantun baca Al-Qur'an. Walau ayatan, ibu bapak nu gaduh karyawan dicek ijazahna boleh, tapi nu paling penting sabaraha ijazah selain daripada di bidangna manehna mampu cek baca Quran. Sabab ketika ibu bapak gaduh karyawan, ibu bapakna soleh,
ahli Quran, ahli taat, tapi gaduh karyawan teu bisa baca Quran, virus tidak usah. Pardon? Ya konsep Allah. Surat Fatir 28. Ya sunat kita mau baca Quran. Nu kadua, wa qamus shalah. Kahade salat. Nu katilu, wa anfaqu sirran wa alaniyah. Kahade infak sedekah setiap hari. Sanaos 100 perak. Terus usum ayeuna mah jalma nu paling hartos biasa. Bahkan urang yang mudah-mudahan biasa atuh peperiheun ngahajakeun setiap dinten nyesakeun 10.000 mah teu mampu, atuh sesa-sesa balanya 100-200 perak sesakeun. Kangge naon? Disedekahkeun najan kana kenceleng nu aya di dapur. Aya 100 perak dicana lebetkeun, 500 perak aya dilebetkeun kira-kira satahun. Pinu moal cengcelengan. Pinu sedekahkeun kurangan peda kitu. Mun 100 perak 500 perak an hiji mah urang teh di hadapan urang teu pati berharga. Kan lamun geus pinu cengcelengan rek dibikeun teh jadi nyaah. Tah. Terus we nya panjang teuing kan ngobrol. Tapi hade namanya beda tos wengi maparintah ilmu supaya urang teh beunghar. Hiji naon? Sagurangan 2 salat mun tiasa berjamaah. Nu katilu sedekah. Kasaha bae sedekah boleh bebas. Lajeng nu priyogi ka uning tah kajadian Isra Mi'raj teh perjalanan anu naon nu tebing tapi ngagunakeun waktu nu singkat ceuk urang mah teu masuk akal. Mata para sahabat waktu sarita tong bujeng levelna jamaah awam komo jamaah kafir, para sahabat wae bade nampi kana cerita, bade nampi kana kejadian Isra Mi'raj ngaremut heula para sahabat kecuali hiji kitu seueur ngemut Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi subuh-subuh ngumumkeun kuring tos di Isra sareng di Mi'rajkeun ku Allah, sadayana bingung. Bahkan aya nu ngecek, ya Muhammad, kuring teh ti kamari nepikeun ka ayeuna percaya ka anjeun teh jalma bener, anjeun teh jalma jujur. Ngan ketika datang cerita Isra Mi'raj mah kuring teh teu ngarti Muhammad. Da kuring teh apal ti Mekah dugikeun ka Masjid Aqsa teh jauh. Ari anjeun ngomong sapeuting beres teu kaharti. Geus we kuring rek percaya lamun anjeun bisa ngajawab 3 pertanyaan ti kuring. Itu tah. Mangga saudara-saudara pertanyaan anak hiji ngadeg Kanjeng Muhammad, ngadeg ka di mana Kanjeng Rasul. Nu kadua angkat sampean nu kiri, diangkat. Coba dengan bijaknya luar biasa dah diangkat. Ya, lamun bisa ngajawab pertanyaan anu katilu, kuring rek percaya bahwa anjeun di Isra jeung di Mi'raj. Mangga saudara-saudara angkat suku nu katuhu tapi nu keca ulah dikahanapkeun. Sareng-sareng nya moal tiasa suami kitu mah. Tah di dieu pisan. Cacak-cacakan saukur sajengkal diangkat duanana anjeun teu bisa sok komo atuh ngaku-ngaku Mi'raj nepi ka Sidratul Muntaha. Kitu tah. Eta teh jama-jama nu tos sering sasarengan sareng Kanjeng Nabi. Tapi Abu Bakar Siddiq hampir seueur jami nu hampir nolak karena kejadian Isra Mi'raj. Tapi Abu Bakar Siddiq anjeunna percanten luar biasa. Najan ceuk akal teu kaharti, da ceuk urang ge mun teu ngaiman teu kaharti leres teh. Irasional teu kaharti, banyak perjalanan jauh bisa, maka waktu anu singkat. Tapi ketahui da kadang teu kaharti lamun dikaji mah jadi kaharti leres teh. Anu abi ulama make akal tapi kudu make iman. Hiji dugikeun ka dieu abdi. Ya, pembahasanna. Hadirin sadaya, ketahuilah. Tong bujeng dugikeun ka Nabi ka Sidratul Muntaha jarakna tebih. Kapan geuningan sahur saha teh namina teh anu kantos orang yang pertama ngukur bumi sareng matahari. Sanamina? Aristarles mun lebat. Hah? Aristoteles. Aristarles ya, minta lepat koreksi juga teman tinggali ya, astronom Yunani yang lahir 250 tahun sebelum Masehi kalau tidak salah
bisa sahalina mung abdi membaca anjeunna nyaurkeun jarak bumi sareng matahari itu kirang langkung 150 juta kilometer. Sedengkeun numutkeun para ahli falak ayana matahari teh di langit kaopat. Di langit kaopat sok coba. Perjalanan hanya 1 malam, taruhlah 1 malam teh ba'da isya nepi ka subuh we gitulah. Walaupun riwayat nyaurkeun kurang daripada itu. Namun perjalanan sakitu we teu mungkin ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa komo dugi-dugikeun kana ka Sidratul Muntaha. Berapa ratus juta kilometer lamun ti bumi dugikeun ka matahari wae nu tadi nyaurkeun 150 juta kilometer percaya teh? Nah daripada ngitung sorangan geus percaya. Bedang batur dirin sadayana batu mah geus ngitung make teori ilmu. Ayeuna upami sawihan 150 juta upami pepe berarti 300 juta kilometer. Cobi kan akal teh nolak, teu percaya. Maknya Muhammad bisa gitu dah. Tapi ketahui, da baheula mah geuningan perkara bisa jadinya sosok karaos kurang oge kauningan. Baheula mah asa teu mungkin bisa ngomong sareng urang Jakarta, bari urang cicing di Pamijahan. Baheula mah nyebut teu mungkin irasional, tapi anu mah bisa terjadi leres teh. Ku zaman teh nya anu teu kaharti jadi kaharti ayeuna mah aya ilmu teh leres teh. Teu mungkin urang bisa ngomong jeung urang Arab bari urang mah di Pamijahan. Ari ayeuna mungkin teh. Leres gitu. Mungkin ayeuna. Artinya perkara nu teu mungkin teu kaharti ti tadina lamun dipelajari ngange ilmu ngange iman mah bisa jadi kaharti. Termasuk perjalanan Isra Mi'raj. Ulangan saukur diterima ku hate, ulangan saukur diterima ku akal, tapi wajib diterima ku iman. Prayogi kauningan kurang sadaya. Sok mangga pelajari. Cing. Benda naon atanapi naon makhlukna anu lumpatna paling gancang di alam dunia. Aya nu uningan. Sok, makhluk naon? Ya, PR imam itu tuluh ya. Makhluk naon bagi-bagi mikir ya. Ini bagi ribu. Makhluk naon anu lompatna paling gancang? Hah? Ayo bisa ngajawab. Bisa ngajawab nanti atas terkonek kemudiannya. Walar we ku abdi lah pokona mah. Nu paling gancang itu sinar. Sinar teh cahaya, leres teh. Sok gerak. Gaduh baterai. Komo lasar namanya. Eta aki-aki sinar balap lompat ka ujung jeung sinar baterai kira-kira heula saha? Heula sinar tomboro aki-aki nu geus rayon. Anu masih kene muda ge lamun balap jeung sinar mah eleh. Yakin dah? Yakin dah? Jadi nu paling cepat lompatna di alam dunia teh naon atuh? Sinar. Sinar teh cahaya. Ayeuna peryogi diketahui kurang sadaya. Cing. Arin nu nyarengan Kanjeng Nabi teh. Kanjeng Nabi numpak naon? Numpak buruk, terang buruk. Barkun. Barkun itu artinya kilat, terang kilat. Hah? Terang kilat, osok ningali kilat. Puricak geuning gitu. Cing ari kilat, cahaya sanes. Cahaya. Pantes. Sinar cahaya kilat. Teras deui ari nu ngagandeng Kanjeng Nabi aya 2 makhluk tah. Saha naon? Malaikat. Saha we? Mungkar, nakir, lain. Iku sok tuturut matur. Sing bener anu nyarengan Kanjeng Nabi Isra Mi'raj teh namina malaikat Jibril sareng Mikail. Mungkar nakir mah nu nakonan di mana? Di kubur. Katake urang sok tuturut. Songgoro tuturut muning, tuturut tilah mage baru tentu bener. Komo tuturut muning, komo kakuring yang kanaon. Terus ras teh. Ieu teh geus 2 jamnya panitia prayogi dicatat.
Jadi nu jarengan Kanjeng Nabi itu naon? Malah terang teu malaikat naon? Aya nu uningan takrif malaikat, definisi malaikat. Naon? Patokan malaikat. Jismun nuroniyatun. Sakitu ulah panjang teh bisa lieur. Jismun nuroniyatun. Jisim anu bangsa cahaya. Jadi malaikat teh naon? Cahaya. La yakuluna wala yasrobuna wala yanamuna. Malaikat mah tara tuang tara leueut, tara malaikat mah tara ngaeut kopi, tara ngaeut naon susu. Malaikat mah tara da upami malaikat sok eut ke bakal kahampangan. Ribu lamun malaikat kahampangan. Ya. Terus teh upami mam malaikat berarti ke sok miceun di mana kloset malaikat. Riweuh kan? Malaikat mah tara bobo, tara mam, tara eut. Eta malaikat. Jismu nuroniyatun. Jadi malaikat itu nur. Pantes atuh malaikat teh saha? Hiji tah buruk cahaya, beres. Malaikat naon deui? Cahaya. Hiji deui Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi cahaya sanes. Nur. Kanjeng Nabi teh naon? Ai nur teh naon? Cahaya nur hayati dan hartosna. Cahaya kehidupan. Ya, nur laila cahaya malam. Nur teh cahaya. Kapan tadi ge ku pangarsa Ustaz Ari anjeunna mimpin sholawat. Cobi diaoskeun sholawatna. Anta syamsun anta nurun nuri anta siru wa qadli. Tuh kata lalarnya. Anta samsun, engkau bagaikan matahari. Ai matahari cahaya sanes. Terus anta samsun, anta badrun. Badrun teh malam bulan purnama bersinar menyinari malam. Terus anta nurun pauka nur. Nabi teh cahaya di atas naon? Cahaya wae lumpatna luar biasa. Komo cahaya di atas kahartos teh ayeuna Nabi Isra Mi'raj sakedap. Kahartos hendak naon pana kahartos? Kanjeng Nabi teh naon? Cahaya. Ya faktana di dunia ge teu aya anu bisa lumpat melebihi anu sanes kajami naon? Cahaya. Paling tarik lumpat teh naon? Cahaya. Pantes atuh ayeuna mah kaharti Isra Mi'raj singkat teh da naon? Cahaya wungkul nu lumpatna ka ditu. Daras kitu. Terakhir, naon tujuanana aya Isra Mi'raj? Naon tujuanna Nabi di Isra Mi'raj keun ku Allah? Linuriyahu min ayatina. Allah keur nembongkeun ka kawasaanana. Ta ieu bekeleun urang sadayana we kami masing-masing. Sing yakin nu Maha Kuasa teh saha? Allah. Nu miskin jadi beunghar, dibeungharkeun saketika. Kangi Allah mah kawasa. Leres teu? Urang teh jalma biasa, gaduh putra biasa, teu pintar-pintar teuing, ceuk urang asa hese pisukseseuna ieu budak teh. Tapi ketahuilah Allah Maha Kuasa. Tempat anu jauh ge waktos anu singkat, muga-muga putra urang oge nu biasa dijadikeun luar biasa. Sing percanten manah urang ka saha? Ka Allah. Urang teh ningali amal Gusti, amal abdi asa teu pantes nganterkeun diri ka surga, tapi abdi yakin kana kuasana Gusti. Gusti teh dat anu maha gagah, dat nu maha kuasa, dat nu maha mikanyaah. Yakin Gusti bakal maparing keajaiban sebagaimana ajaibna Isra Mi'raj. Teu pantes amal abdi di surgaeun, tapi yakin Gusti kuasa maparing keajaiban ka abdi. Abdi sanes ahli surga dengan seketika dijadikeun ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ta ieu mudah-mudahan dan tambih kakiatan iman sareng Islam urang sadaya, urang tambih-tambih ngayakinkeun bahwa Nu Maha Kuasa teh saha? Allah. Muga-muga Allah maparing kekuasaan ka urang sadaya. Nu Maha Beunghar teh saha? Allah. Mudah-mudahan Allah maparing beunghar ka urang sadaya. Nu Maha Kuat teh saha? Allah. Mudah-mudahan Allah maparing kakuatan ka urang sadaya. Anu Maha Mulia teh saha? Allah. Muga-muga Allah maparing kamuliaan ka urang sadaya. Anu Maha Berilmu teh saha? Allah. Muga-muga maparing ilmu ka urang sadaya. Amin ya rabbal alamin.
maur catur sang basa pondok nyogok panjang muga tangtos seueur tata basa kirang mernah mugia agung cukup umur muga jembar hakun tenang bade ngapunten sadayana. Alhamdulillah muga-muga didugikeun ti awal dugi ka akhir agung berkah bermanfaat bagi urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.